Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang sim kuring dina acara anu sami dina danget ieu sim kuring bade medar pangajaran ke-10 kelas 1 buku Rineka Budaya Sunda tanapi RBS. Dina pangajaran ke-10 baris dipedar kakawihan. Janten ibu bapak guru medar rupa-rupa kakawihan anu aya di wilayah Bandung Barat. Sepertos cingcing kiripit, lajeng aya terang-terang kolentrang, aya ucang angge, aya endek-endekan gitu. Sareng sajabina. Tah kumaha prak-prakanana dina ngaulinkeun atanapi dina kaulinan cingcing kiripit. Sapertos biasa cingcing kiripit mah panginten pananganna ditamprakeun lajeng anu sanesna ditempelkeun kana panangan anu ditamprakeun sabari kakawihanana cingcing kiripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna jol padalang mawa wayang jrek nong. Janten dina jek nongna anu namprak leungeun nyapit curug-curug anu rarencanganana anu kacapit anu ka tiasa janten ucing. Lajeng aya oge cingcangkeling ya, kakawihan cingcangkeling biasa masuk bari ngarengkenek. Cingcangkeling manuk cingkleng cineten blos ka kolong bapa satar buleuneng. Cingcangkeling manuk cingkleng cineten blos ka kolong bapa satar buleuneng. Aya oge endek-endekan. Endek-endekan lagondi menang pecang sahiji lepas deui ku aki beunang deui ku nini. Eta lagu endek kakawihan endek-endekan. Biasana mah osok sabari si dengdang dina tatangkalan gitu endek-endekan tehnya barangkali teh. Endek-endekan lagoni menang pecang sahiji benang deui lepas deui ku aki benang deui ku nini. Nah gitu. Aya oge anu ucang-ucang angge eta kakawihan keneh. Ucang-ucang angge mulung muncang ka parangge digogog ku anjing gede nu palebe ari gog cungungung. Eta mah panggilna ucang-ucang angge. Aya deui terang-terang kolentrang. Terang-terang kolentrang si londok paeh nundutan Terang-terang kolentrang si londok paeh nundutan tigebrus kana durukan mesat gobang kabuyutan. Tah eta namina terang-terang kolentrang. Aya oge anu rada panjang ieu mah panginten di pedarna kedah 2 wihan kanggo kelas 1 mah. Bang kalima gobang bang bangkong di tengah sawah wah wahai tukang bajigur guru sakola desa sa. Dugi kadinya heula we kelas 1 mah margi moal apa upami dugikeun ka rengse gitu. Enjingna upami aya tepang deui sareng pangajaran RBS teraskeun deui kan kamari dugikeun ka guru sakola desa. Nah ayeuna teraskeun deui saban poe ngajar jarum paranting ngaput-put putri nu galelis-lis lisung kadua halulu. Teras weh dugikeun kadinya engke lanjut deui. Luhur kapal udara ragrag di Jakarta tahun sabaraha haji reka Mekah kah tos deui kadinya. Janten ieu mah bang kalima gobang mah kumargi seueur gitu nya aya ka kelas 1 mah moal tangtos ka udang ieu rumpakana jadi tiasa dipenggal-penggal.
opat jajar enjingna parsihan deui opat jajar kaminggon payuna deui opat jajar deui panginten kitu dugikeun ka rengsehna ta eta dina pangajaran 10 cak deui ka dinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.